Ya kemang teh badag kieu jual kitunya duh mereka menang meren 5 juta aja lah jam beli motor. Kini ku sadar cintaku ini. Kenapa sih ya tidurnya bekas lagu blug iya tangka kerbalap kuda aing mah kerbalap kuda kira aku seteh kerbalap kuda bari nago kitu pas keur modal kitu ningan ada boga mata meureun teh anjing aing teh keur naon ieu nyekel tangkal keur aku balap kuda teh ih soak set sakola sugan teh keur balap kuda sia teh tadi marek ngiluan balap kuda nggak salah nama hayu aing dulu mau jeung aing mancing kemana mancing masalah misalnya aku masalah jika tuh lauk ke itu aku masalah mah sate dilahirkeun hulu heula pas suku heula sih mending kana beuteung nikah daripada suku atau bulu mah nikah mending kana nguseup aya jeung dewek soalnya mah percayanya aing teh anak-anakna ieu anakna Raffi Ahmad kedeng di ulah sok ngimpi sia sok ngimpi aing kedeng di teang tuh ku prajurit Raffi Ahmad di dieu piraku anak Raffi Ahmad budaran kos kieu aing nyeker bari jeung nagog di heueuh pan teh cosplay ieu teh sebenarnya piraku cosplay kos Obito kitu nya emang loba tanya lah sakereun aku nyembutkeun di mana tong lah aing mah para rusing aing teh di teh keur nungan ieu Raffi Ahmad dek neang sia teh nyaho mah dek naon ka dia buru nyembutkeun tong sok sujon gerak orang teh geus gajian tuh tika kanal dompet ge orang kan dia teh nagih nagih hutang ka maneh aing mah oke we nama kieu we nya nungguan bapak aing tuh Raffi Ahmad ku aing dibayar hutang kabeh anjir ngara bapak we Raffi Ahmad mayar hutang nih hese ditagih ge gampang barat hutang 2.000 anjing ka Pak Lotre pan 2.000 ge euy duit bisa kabeli Avanza ongkong segajihan hutang 2.000 disatagih pan 2.000 ge bisa kabeli Pajero jeung pesawat jet jeung pesawat pribadi duit 2.000 teh buru geura bayar santai we santai sia teh hirup teh kos kakeun isukan pae iya kunaon teh hayo ganeng si aing keur naik oge ira salah hutang we ayo jeung yang dibawa sia teh aing teh kamari di hayo we tangkal aing teh teu bisa turunna minta turun ngeueuhan jelema ku aing najis deh ih alhamdulillah bisa turun kunaon geura teh iya masalah hutang kunaon geura teh sia itu dinyana euy nanti kamari nangko ada nulungan teh aing mah cukup kuat kadareg-deg bagus ya jir lah tangkel urang dikarua urang naon masalah hutang lagi hutang teh dibayar-bayar bapana we Raffi Ahmad tong ieu kedeungnya aing teh bayar aing teh ieu kedeung lah aing carita ya hutang teh dibawa pae kedeung anjing teh kedeung ya aing teh menakarak infonya cek Raffi Ahmad teh sebenarnya kamu adalah anakku nah eta mah na video mah sia mah akan kujemput kamu ke los nah tadek teh wah anjir dek tersangka anak Raffi Ahmad jadi teh geus kalem hutang 2.000 ku aing dibahas wah emang ngimpi cenah panas sih mah pareeng cok beneran ieu mah wawan iya mah iya ieu mah beuti main bagun mah heuh sia rek nyemkeun kana kieu tuh dika ini teh santai sieun sia di ujug-ujugna tangkal dasar rusak goblok geus sekali itu maraban lele teh